aya di gedung kosong yeuh aduh. Oh. Wow. Kurang. Aduh, yo kali karantina ya. Aduh. Bapakku maling tiu. Bapak lurah maling uyah. Bapak lebe maling cabe. Sup kagedong kosong. Aduh, kusum corona yo. Jalma di karantina di gedong kosong. Gedong kosong utara di Asian lo jurigan. Aduh, dipakai karantina. Bapakku maling tiu. Bapak lurah maling uyah. Bapak lebe maling cabe. Sup kagedong kosong. Hihihihihihi. Astagfirullahaladzim. Aduh, Doreng. Wah, waduh, Doreng. Waduh, ayo, kenapa yuk? Doreng. Aduh, wah, gedung kosong, lupa jurigan dipakai karantina yuk. Aduh, hok lah, ayo majang teteru ciganta, ayo jurig nyamper. Aduh. Wah, Doreng. Aduh. Jurig yo teh yo. Maturan yo, doh maturan abah. Yang tatarucingan. Boga tarucing teh. Reg. Hihihihi gaduh. Hok naon lah. Lur copong andap copong naon. Begitu mah bebari. Sarung Hihihi. Geuning siapa bisa nyahu teu da mah jelema. Daya tarucing teuing daya. Apa? Aduh. Astagfirullahaladzim jurig nyebut abah. Naon? Ya, bedana. Abah jeung wing. Naon atuh? Ari abah mah jelema. Ari nyai mah meureun jurig. Benar teu? Lain abah. Ya naon kitu? Ari wing mah geus jadi jurig. Ari si abah mah calon jurig. Nyawan geuning. Nyawa tuh. Nya. Bener tah doh si nyai jurigan jurig. Nyawan dasar jurig memang abah geus aki-aki calon jurig geus aki-aki kieu mah. Tuh deh pocong deh ka dieu tuh. Aduh, ya pocong deh nyalampurkeun ye ka imah kosong. Aduh. Ayeuna teh imah keur di karantina yeuh abah teh yo. Aduh. Bulan puasa ongko. Ayeuna teh di karantina teu meunang kaluar, teu meunang mudik. Corona, aduh. Tah cong ka dieu lah sok urang yang teterucingan. Hihihi. Assalamualaikum abah. Ya Allah ya Rabbi, aya pocong assalamualaikum. Nya abah dawing bakalan nama santri. Nya. Ayeuna geus jadi pocong meureunnya. Nya abah. Uing teh kesel abah di jero kubur teh. Weuh batur. Keur hirup masuk tatarucingan sok ulin. Matak ayeuna nyamper abah. Sebab sarua kesel meureun abah ge di karantina kesel. Uing ge di jero kubur kesel. Nya cong nya euy. Sok boga tarucing naon kadinya? Naon bedana abah? Ngagali sumur jeung ngagali kubur. Naon da bedana teh cong, beda naon? Sok kumaha? Ari ngagali sumur mah abah kaluarna teh cai. Ari ngagali kubur mah kaluarna pocong abah uing. Dasar si otong yang sirikeun. Sisirina teh kitu deui tapi kasieun Ya ayeuna yo si abah yo. Ari karetana 4. Ari penumpangna hiji naon eta teh? Cong. Eta mah uing atuh bah
baheula basa ereka makam teh dibawana dina kituna pasaran digotong. Waduh, jadi eta mah geus ngalaman meureunna teh nya congnya. Nya bah, pengalaman uing tinggal apa? Astagfirullahaladzim, engke ku abah mah lah. Kudu hirup heula abah mah yang kena hirup lila. Cong euy. Ya wing ya bah yo. Naon bedana presiden jeung uing? Naon cing bedana? Nya naon atuh bedana abah teh nyaho cong euy. Ye bedana mah bedana abah. Ari presiden mah di istana, ari uing mah di astana. Bener cong. Itu ari jurig itu nyamper deui ka abah. Astagfirullahaladzim, loba-loba teuing jurig tuh aya datang deui. Hei jurig geus naon deui ka dieu? Hihi, uing rek ngajak tarucingan ka abah kesel yo di kuburan teh abah. Astagfirullahaladzim, hegat lah orang ngariung yo dia jang tarucingan. Cong deui astagfirullahaladzim. Aduh, teuing geus ngabeut kitu pocong. Ek naon deui cong? Ieu uing abah. Ek tarucingan jeung si abah. Nya sok ngomong naon, tarucing naon? Naon artina hardolin? Astagfirullah kitu mah nyaho atuh dahar. Modal, ulin. Hihihi, si abah pinter. Nyaho atuh. Cek naon deui abah? Harmoko. Harmoko urang mana? Itu urang Jagara Kuningan. Wah, harmoko eta mah dahar. Modal, ngaroko. Musup deui tukang musup di Waduk Dharma. Hihihaha. Bisaan ki abah. Teu deui bah. Harmono naon? Harmono naon dari harmono? Dahar. Modal. Nonton HP. Nya abah nyawan. Ari harmojo naon bah? Ari harmojo mah dahar, modal lalajo meureun. Lalajo HP ta. YouTube, Google. Beakeun pulsa kuota segala rupa. Wah, zaman ayeuna teman pocong nyaho. HP segala rupa sia pocong teh ayeuna mah tos waktosna urang baturai pola wargi dina acara tatarucingan Sunda minangka ngalestarikeun budaya Sunda. Dina edisi ka-8 ayeuna yo Mang Cep Hendriana ti Waduk Dharma Kuningan ngaturkeun wilujeng sasi Ramadan tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamugi sadayana ditang tayungan ku Allah ditabihkeun tah tina corona enggal tuntas. Mangga sampurasun rampes.